Abah sepuh Abah Dimyati ieu tia baheula aya anu ieu teh ngagarong rampok teh eta lantaran baheula sok dititipan duit jang munggah haji jang Mekah mun jelema boga duit jang ka Mekah dititipkeun teh eta datanglah rampok cak Abah sepuh tia tak karampok tah duit ngan hitungan heulanya eta rampok ku nurut ngitung jadi cak Abah sepuh teh ya bisi kurang eta ngaranna ge lah jelema kolot nyalikeun bisi kurang engke dijangkepkeun eta rampok ngayu bae nya hitungan duit teu anggeus-anggeus datang ka dur subuh cak Abah terus cenah ieu hitunganna ieu ngakulat dek salat heula nya satinggalkeun salat beresan salat teh nya keur ngitungan keneh sakandis-andis bolon dia teh Masya Allah terus beresan eta teh cak Abah sepuh nya terus yang ngitung lantaran kula tos salat subuh sok magahan ngaji laju magahan ngaji eta opat kitab terus eta orang di kamar ngarampok keur ngitungan duit teh anggeus-anggeus asal tereret pohon deui beresan ngaji eta teh kalinya nya keur ngitungan keneh berarti kan beurang kan laju Abah sepuh ka dapur beja ka ibu cak ibu eta ka cak Abah siapkeun goreng samunya 5 piring kaget ibu teh jak saha 5 piring enggak ya kamu opatan jeung ieu sauran jadi 5 jadi rampungna opatan geus bae atuh disadiakeun bae eta teh goreng sangu laju eta teh ku Abah digerokeun tah si rampung teh geus kengkeng lamun jang geusnya geus pokona urang sarapan heula eta sarapan teruskeun deui ya Allah barang teh penyana nyarap karak sadar ya Allah kaget luar biasa lagi tuh Masya Allah mantak laju tarobat anu opatan teh ya iya garong adena iya biasanya nunyukiran gula Abah Haji Sahma yang bari kurang sehat tak eta garong nate babaturan nyana pak nyama Haji Sahma dan iruan yang teh baturan ya Allah ya Rabbi Gusti lagu Masya Allah hadirin waladirat rahimakumullah tak iyalah lamun geus bener-bener aya rasa kecintaan diberi cinta linuriyahu min ayatina coba jajal ke sueb rampong begitu datang ke itu naon udah beli rampong bawa duit kamarnya Masya Allah tuh Gusti itu agungnya mantakan yuk urang dina bulan Rajab ya geus kaliwat mudah-mudahan urang bisa mengambil hikmah Isra cintakeun ka sesama komo ka para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala karena jelema anu menebar kebencian seperti Yahudi menebar kebencian seperti